Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warrahmanul Qudusu ba'ithu muqtadiru Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilni ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghah wal bara'ah wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biriqatir rahmati rafati thumma talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Allah Allahu Allah. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhana wa tihaw wa dalila wa ba'atha ilaina Muhammad ibn Abdillah mualliman wa rasula wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fisairi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Hadis. Al-ayah meureun poho. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannati. Al-Hadis. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan ka urang sadayana tina rupi-rupi nikmat nu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia tercurahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka keluargina, sahabatna,
umumna ka urang sadayana anu ngarep-ngarep syafaat ti mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al mukarramun para alimil ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para ustad wal ustazah, wabil khusus ka kiai-kiai urang anu halaladir dina haflah anu mulia ieu. Urang doakeun kiai-kiai urang kabehan mudah-mudahan dipasihan panjang umur, mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Gusti Allah, pikeun negakeun li kalimatillah. Oge ka para panitia Maulid Nabi sami kusim pribados dihormat tur dimuliakeun. Teristimewa ka para bapak-bapak, ibu-ibu anu halaladir dina ieu haflah. Mudah-mudahan bapak ibu-ibu nu hadir di dieu mudah-mudahan ditambah-tambah kacintaan ka Kangjeng Nabi, mudah-mudahan dipasihan panjang umur barokah, bisa ka Mekah, bisa ka Madinah, jarah ka Rasulillah, kabeuli sawah, imahna mewah, salakina pamajikana arba'ah. Nu amin hayang nyandung. Teristimewa jasa ka para santri atau santriat, urang doakeun santri-santri mudah-mudahan diberkahkeun ilmuna, ditambah-tambah otakna calakan, sebab manehana mah beda jeung batur. Santri anu di akhir zaman cicing di pondok eta teh santri anu boga karomah. Karomah teh lain bisa hiber bae, karomah teh di tengah-tengah zaman geus acak-acakan urang boga anak dikakobongkeun belajar alif batasa, kadituna bisa jampe wudu, kadituna bisa nyelatkeun mayit, kadituna bisa ngeunaheun ibadah. Etalah karomah nu asli, lain bisa ngomong jeung eta karomah teh. Oge aparatur pamarentahanna, sipilna, militerna, wabil khusus ka parurah. Aya teu parurah? Urang doakeun mudah-mudahan rurah di dieu sing panjang naonna, panjang rezekina, panjang umurna, dibere keadilan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus peuting sebenarnya mah jam baraha isinya? Jam 11. Ieu lain wanci ngaji jam sakieu teh ya. Wanci paparende. Sim hujan ngeunaheunana pan komo panganten baru mah. Leuwih-leuwih panganten butut ge beuki keneh. Beres hujan pantiris. Ieu wanci paparende lain wanci nyarita, lewat di jam 12 beng ngomong doang bobongkong. Nah. Tapi alhamdulillah urang hadir di dieu semata-mata tea aya kucuran rahmat. Rahmat tea
anu hese dicaritakeunana sebab urang kabehan di dia kumpul tina raraga takziman wa takriman ngagungkeun jeung ngamuliakeun junjunan urang Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tina raraga teh ieu muludan sabenerna mapan muludan mah geus lewat di mulud silih mulud ieu geus tereh Jumadil Awal. Tapi Kiai endah gitu kami muludan lain dina waktuna eueuh masalah rek moal poe ge muludan teh masalah nu mantakan ulah eureun-eureun muludan keisukan hajat teuing paling cek panitia mosdar ya aing ngumpulkeun danana teu aya masalah sebab ilah dalil anu akli pikeun ngadobrak Wahabi anu ngabid'ah-bid'ahkeun muludan geus ambalaya ku ari jalema-jalema anu anti muludan, anti rajaban, anti tahlilan ambalaya. Tapi urang gebang teh gebang naon sih lemurna? Gebangnya, gebang oleh nu dihandap tah. Terbang gebang Cikupang. Ya urang dieu teh begitu nguping kami mah setiap tahun teh can pernah eureun muludan. Alhamdulillah setiap aya acara muludan permusolah teh kami mah sok ngayakeun. Eta teh nu ngajak muludan teh ternyata boga hatena bersih sigan. Soalna kieu lamun henteu boga cinta mah ka Kangjeng panitia muludan moal ngajak muludan rame ka masyarakat dengkeun mau masyarakat mah nu petot aya anu mawa maneh aya pan eta hancaeun panitia leulieur aing mah bingung ieu kiai nu mana sih kuduna hayang nu ieu lobaan jalema hajat kabehan beda-beda pamikiran tapi sampai sukses acara ieu alhamdulillahirabbil alamin berarti anteng paling beres muludan panitia muriang aing cenah sukses mah sukses ieu pamikiran tapi gering hutang ngambala ya oh masalah. Nah urang ketika dijadikeun umat Kangjeng alhamdulillah muludan teh lain di Tangerang bae, lain di Paneglang bae, lain di Banten, lain di Malingping bae ngaku Islam, Islamna anu sunni, ahli sunnah wal jamaah, nabina Kangjeng Nabi di jero kolbuna aya mahabbah pasti ngarayakeun maulidan. Nu mantakan urang dieu mah pan dieu terakhir bae muludan cenah ieu ge. Sebab loba teuing sebab jamaahna ieu kene bae ngahadiran muludan cek jamaah nu itu alhamdulillah kami mah sabulan-bulan mulud tilok pernah meuli behas di samping menang rahmat Kangjeng alhamdulillah berkah muludan ku endog-endog mah kami teh can pernah meuli unggal poe muludan bae eta teh salah satu hikmah jeung rahmat. Tapi lain besekna, tapi lain engkes-engkesna anu harapan urang dieu ngayakeun maulidan kabeh urang supaya ditetepkeun makrifat urang ka Allah sampai ka maotna. Etalah harapan urang kabehan nu mantakan ngayakeun muludan ge supaya balik ke alam barzah salamet eta mah cenah teu salamet jeung naon gunana ibadah jeung naon gunana puasa sedekah ari bahada balik ke alam barzah teu salametna nu mantakan diteangan teh ku kabeh jalema ketika
datang mungkar wa nakir nanya ka urang siap teu siapa encan di dieu teh lamun dihadirkeun mungkar wa nakir tanya ke ka MC atau ka ketua atau ka lurah siap teu pae encan muaka sebab can nyandung tanya ka RT siap teu pae kiri ditan loba kene moal waka kabehan ni kana pae ari jalema anu aya akalan mah moal waka tapi beda deui ari ahli-ahli Allah mah hayang gagancangan maot teh sebab lamun geus maot panggih jeung Allah nu mantak urang dihayang geura panggih teh jeung Allah hayang ti heula mangga para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah lamun nyaritakeun maulid di tanggal hiji Mulud sampai ka kuari teh teu eureun-eureun kiai nyaritakeun kahebatan Kangjeng, nyaritakeun dimulai peletek lahir nyampe Kangjeng dewasa, nyampe Kangjeng hijrah sampai ka wafatna atuh geus kabeh pada nyaritakeun. Ngan ieu marek nyaritakeun ge kieu ieu pan salah satu muludan teh didukung ku kokolotan, didukung ku ibu-ibu, didukung terutama ku pamuda. Tah ieu pamuda ieu anu ketika manehanana aya hate mahabah sumanget ngayakeun maulid Nabi antusias nu parkirna nu ngondangna nu sagala-galana aya dorongan batin. Ketika dorongan batin etalah anu nyieun urang teh turunlah rahmat. Nu matak ti ditu inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ternyata Kangjeng teh ngarohmatan alam kabeh. Alam kulu masiwallah bahwa alamun perkara anu setiap salian Allah teh adalah alam. Ieu Kangjeng mawa rahmat ka urang kabehan. Sedengkeun rahmat teh ti ditunapan Rahman Rahim, kasih sayang Allah anu dititipkeun ka Kangjeng, ku Kangjeng dititipkeun ka setiap tiap sahabat ulama datanglah ka dieu. Tapi beda-beda jalema anu ngabogaan rahmat anteng perjalananna. Dina kaantengan etalah urang bisa aya kasadaran. Dina jero kasadaran lah urang bisa ngaaplikasikeun ibadah. Ketika geus bisa ibadah teh ngalaksanakeunana teh ngeunaheun tah ulah dianggap lalawora. Muludan teh ulah dianggap ku urang hanya sekedar beres acara eueuh perubahan kana awak urang jeung eueuh perubahan kanu ngadengekeun tausiah atau ngadengekeun marhaba, berarti can kakucuran ku rahmat. Ieu tegaskeun rahmat teh jalema anu kakucuran ku rahmat Kangjeng jalema anu boga cinta. Iyalah jalema lamun geus boga cinta na jero hatena aya Rahman Rahim. Lamun geus boga Rahman Rahim ieu jalema anteng hirupna. Kiriditan tinggal kreditan, usaha atuh salenjeurna rek untung jeung henteu kumaha Gusti bae. Tambah-tambah ketika jalema teh lamun geus meunang rahmat Kangjeng haus kana ibadah. Di mananya aya pangajian di Cikupa, minggu mah Cilongok, malam Rebo di dieu upama malam Jumat marhabaan digemakeun eta teh tengetkeun ku urang boga harapan urang kabehan ketika maot ka alam barzah balik diantengkeun iman jeung Islam akurkeun jeung kalam Sayyidina Ali. Cek Sayyidina Ali teh jalema
anu ngagungkeun, anu takzim, anu ngamulyakeun maulid baginda Nabi Muhammad la yakhruju mual kaluar eta si jalema ka alam di alam dunia ka alam barzah illa bil iman wal Islam, terkecuali si jalema eta mawa iman jeung Islam. Ilah urang anu kudu kurang di garis bawahi urang dieu lamun geus balik ka alam ditu ka alam barzah maotna mawa iman jeung Islam, masya Allah karim etalah maot anu dirindukeun ku kabehan. Sedengkeun urang teu apal kabehan ge di pabuaran di dieu di Gebang di dieu ngadenge innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saha nu maot? Mang anu maot. Oh maotnya maot. Tong begitu ditoong. Apal teh ieu mang anu teh maot mawa iman jeung Islam. Pan teu apal apakah ieu mang Jaid teh alamat syaqawah? Apakah alamat saadah? Awan apa? Iwal ahli Allah mah tapi jalema lamun geus ngamahabahkeun awakna jeung hatena rumasa aing mah ieu tukang doraka, rumasa aing mah tukang judi, rumasa baheula beuh hirup aing mah preman di parapatan, hirup aing mah tukang nipu, hirup aing mah tukang korupsi rumasa. Tapi kabelah di ngakolotan aya maulid ilu kadinya, aya maulid ilu nyumbang tanagana, ilu nyumbang materina, bahkan ilu manehna asrokolan, ilu manehanana marhabaan. Sedengkeun kamakola Maulana Habib Lutfi bin Alim Yasin Yahya jalema anu ilu asrokolan ilu nangtung tati mahalul qiyam. Marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban ya Habib salam alaika, marhaban salawatullah alaika, marhaban ya Nabi. Begitu maca marhaban ya Nabi urang tati yakinkeun hate urang Kangjeng teh hadir. Ketika Kangjeng hadir nempo masyaallah ieu sarwiti mending ngaleheng marhaban ka aing maca. Masyaallah ieu panitia masjid marhaban katempo teh ku Kangjeng. Lamun katempo eta jalema ku Kangjeng, Kangjeng nyatet aran eta si jalema Rahmat Asup. Ketika Rahmat Asup kana awak beres mulu dan perubahan luar biasa. Nu tadina salat subuh jam 8 kuarimah jam 4. Nu tadina awewe curugna teu betah lamun teu tutunjuk ka salaki kuarimah rada kitu nunjukna. Nu tadina urang loba maksiat perubahan awak urang masya Allah berkah Kangjeng Nabi nu mantakan bu ye bawa balik ka imah Pak ngadoa urang ka Gusti Allah, ya Allah ya Rob Gusti abdi minta duit 1 miliar, ya Allah ya Rob Gusti abdi hayang kabayar hutang macem-macem pan pamenta si jalema teh. Ya Allah ya Rob abdi minta anu moal waka direspon ku Allah moal minta anu moal waka direspon. Urang kudu nyandingkeun heula aran baginda Nabi. Lamun ya Allah ya Rob ku berkahna Kangjeng Nabi
abdi hayang ditetepkeun iman Islam, langsung direspon ku Gusti. Ya Allah ya Rob, ku berkahna Kangjeng Nabi, abdi hayang mahmur rezeki abdi, langsung direspon ku Kangjeng Nabi. Nu mantakan Kangjeng lah anu ngabogaan kunci sorga, Kangjeng anu ngabogaan kunci neraka, Kangjeng anu ngabogaan kunci ngajembat Siratal Mustaqim, Kangjeng anu ngabogaan kunci ketika ditanya ku malaikat mungkar wa nakir, urang bisa ngajawaban moal kaluar la yakhrujul mu'minu illa bil iman wal Islam. Tetegeun heula iman, berarti di jero iman aya kepercayaan, di jero kepercayaan berarti aya keyakinan. Lamun geus yakin beres jalema kabeh ge. Urang mah kurang yakin, urang mah hanya sekedar ngadenge sorga gaib tapi teu yakin, urang ngadenge neraka gaib neraka teh tapi teu yakin. Jalema anu geus boga yakin gagah eta jalema. Ieu pamuda ieu, ingetkeun, yakinkeun bahwa kula urang kabehan ditetepkeun iman, kabeh kudu ngaji heula. Ari hartina iman teh naon? At-tasdiqu, ngabenerkeun, percaya, jeung nekadkeun iman teh. Geus amasyhur kabeh rukun iman teh aya genep, naek ka Islam, geus masyhur Islam teh adalah rukun aya 5, diaturna ku ilmu fikih, iman diaturna ku ilmu tasawuf. Eta teh pan lamun dihartikeun ku urang ngadukung kana 2 kekuatan, kekuatan dohir jeung kekuatan batin. Makelah syariat. Oh berarti make syariat. Make syariat berarti urang teh kudu daek ngaji. Awak lamun teu dibabet-babetkeun kana ngaji moal apal kana rukun wudu. Lamun wuduna teu sah berarti salatna henteu sah. Ilah hikmah loba di maulid. Lamun orang munggah haji teu apal kana rukun haji, di syariat mainna. Urang kedeung di Rajaban, Ramadan, puasa teu apal cara pembatalan puasa, lamun teu ngaji make syariat moal beres. Tangges beunang syariat anu 5 diatur ku ilmu fikih, fikihna urang ngaji saala kadar jeung bag-bagan ibadah. Engke lamun hayang tenang karak sangkut pautkeun lah dengan iman. Lamun geus disangkut pautkeun jeung iman, karaklah anteng hirup urang. Lamun geus anteng hirup urang teh karak Kangjeng rahmatan lil alamin teh ngucuran rahmat. Na ieu teh eueuh nanaonan, na otak sampah leungitkeun, na kolbu hateria takabur hasud. Ieu panyakit hasud nu hese ge. Mahwal hasud, hasud sirik pidik eta nu hese. Sedengkeun biasana lain penyakit nu dina jero hate, penyakit hasud mah penyakit nu bahaya, sangat luar biasa bahayana. Ieu mah teu nempo si jalema eta pajabat, teu nempo si jalema eta bargajul. Nu paling paten penyakit hasud ya adalah ka kiai. Pan santri aing masa eutikannya, santri si itu malobaan. Si itu mah doang ngubur kisu doang eta. Tah sudah ngadeuleu kiai anu karata-rata teh hasud. Sedengkeun lamun di jero kolbu urang aya hasudan, moal waka eta urang manggih nikmatna ibadah. Tah lamun geus meunang nikmatna ibadah, kembalilah kana fitrah tema di dieu. Urang muludan, urang mah enggeus menta ka Gusti hayang diaku umat Kangjeng, paeh mawa iman jeung Islam, ngajembatan Siratal Mustaqim salamat, asup ka sorga babarengan jeung Kangjeng Nabi salamat. Etalah Rahman Rahim.
sedangkan lamun nyaritakeun Rahman Rahim Allah teu milih kasih kiai, teu milih kasih pamuda, teu milih teh ya Allah kana jalema anu boga hatena geus ti leutik ngarasakeun cekaskeun. Ieu lah heseng nyekaskeun hate teh hese jasa nu mantakan urang asup ka sorga teh ya lain ku ibadah, asup ka sorga teh ya urang ku fadol, neangan padol teh ya kudu kakucuran ku rahmat Allah. Lamun geus kakucuran ku rahmat Allah babari ka sorga. Inget dongeng ieu, aya awewe teh ya lamun cek urang Cikupa mah jablay tapi gelis, jablay teh gelis. Lamun cek urang malingping mah kuari ganti lonte. Lonte tenang. Padahal manehanana kahirupana penting jam 8 ngojek ke tempat diskotik. Di diskotik teh manehanana teh biasa aduh neangan om-om nangguan jalema anu nawar ka manehanana. Bahkan di malingping mah kieu ieu mah kisah nyata. Abdi eta teh uih di Tangerang keur tahun 2011 uih di dieu di Cilongok. Tos sor silaturahmi ka abah teh uih ngeteng ka Ciomas. Begitu uih ngeteng tah di Palima teh naik mobil nu arah ka Ciomas. Dina mobil angkot aya awewe teh make calanana teh panduang nu teu make calana. Di luhur tuur teh aja kadeuleuping-pingna, ari bobogaan aja katutupan ku calana. Pokona mah calana anu 10 cm teh Bu. Cek santri teh lamun teu dideleja rugi, dideleja. Allah karim. Begitu mobil jalan pindah diukna tah ka pinggir simkuring tah, simkuring jeung rarencangan. Ngageter teh kesangan di deketan bikang. Nanya bikang nu kitu tah, "Dek, mohon apal enggak sama Abah Syar'i?" "Ya tahu saya. Saya kan orang ibu mau ke teteh mau kemana?" "Saya mau ke Abah Syar'i." "Mau ngapain?" "Mau minta doa aja." "Oh, bisa diantar nggak?" "Ya bisa. Yang penting kudu aya hitung-hitungan abe panderi." Ah ya, anter. Ditanyalah ku simkuring jeung ku Rejan, "Teh, teteh ka Abah Syar'i nekikieun atuh izin gitu itu make calana." "Nggak apa-apa lah, kiai juga manusia kok." Bangus sia. Nah HTB sih bangus ya. Ieu nengareupun kiai sia make calana doang nu kitu. Ieu sebenarnya rek naon ka Abah Syar'i? Ieu teteh teh geus 2 minggu teu laku-laku. Padahal mah mending dibikin ka urang dieu nya. Sugan rurah dayekeun ngawin gitu. Maksudnya nggak laku-laku gimana? Bukan nggak ngerti aja kan teteh wanita malam. Om-om itu seringnya ke teman-teman teteh udah nggak banyak job sekarang. Mantak ada yang bilang katanya doa Abah Syar'i itu mustajab. Itu bisa ngomong mustajab segala sih ya. Bisa ngomong saja. Ya udah diantar ya diantar. Berhubung abdi rada rencangan jeung salah satu keluargana rencangan jajab. Begitu jajab Abah aya masa tuh deuleu tuh kur ngarokok filter ulah ngarokok siapa ngarokok ini sih nggak apa-apa sampai nungguin kiai
awaning milik kepanggihan eta teh eta ya Allah Karim aya jalema nu 3 poe 4 poe jeung panggih jeung Abah Sari teh teu kapanggihan aya nu kitu ieu mesti jabla ieu boleh ieu bisa kapanggih eta teu nyaho make jalur langit meureun eta mana istighfar bae blow on jasa teh jablanya ngerokok filter pan teh rokoknya matiin dulu abahnya udah ada belum ada cek rencang nabi sia naon itu dibawa ka dieu endek menta pangrame naonna bobogohana meureun pusing teh urangnya terus abah aya cek abah teh panggil ayo ikut berangkat jeung abdi teh ngomongnya jangan macem-macem gimana aku aja lah atuh jablay otakan geus eueuh kaisen gitu maksudna geus assalamualaikum bari umak embok teh salaman duk dicium Abah Sari teh ulas ya geus Abah Sari kieu duduk ada apa eta na mobil mah bahasana kitu tapi nu hebatna Abah Sari ngomongna kieu ada apa gini Abah saya ini kan jujur total jujur saya ini kan wanita malam kupu-kupu malam meren cek babaturan abdi blow on guys wanita malam terus gimana saya ini punya anak 2 janda terus saya pekerjaannya itu suka di booking sama om-om kadang-kadang Abah itu om-om yang baik mengasih 1 juta kalau dicarita dijawab long cik aing mah ulah carita minta doa eta lu alehan dicaritakeun saya biasanya om gini eta Abah nyanak cai oh ya udah yang cai terus gimana pengen laku pokoknya ini oke. Tapi satu syarat kamu harus sholat masa Abah nggak ada yang lebih instan belum pan lain dibere titah sholat nu kawajiban manehan lagi embung cek Abah mau rame nggak iya mau ya gini ya udah ini air bawa mandi tapi harus sholat 5 waktu baca wiridan ini nih kalau dibaca pasti banyak yang suka ya Abah siap mana wiridina ya ingetin aja nih wiridnya nggak panjang-panjang dibacakan ku Abah Sari abdi ge ngadenge wiridina dengan kieu ulah direkam ya fisik dipakai ku jablay atau ku jalaman nu hayang nyandung nggih bacana saeuti ya Robbi bijahi Sayyidina Muhammad sakitu doang tuh geus ngapalkeun we tuh hayang dimengan kesalahan ya Robbi bijahi Sayyidina Muhammad hafal nggak hafal bah enteng itu mah ya udah sholat ya 5 waktu jangan tinggal selama 11 hari oke bah geus bere cai berangkat cek babaturan teh minta nomor HP na atuh bisik minta pulsa kami di pondok sia deui oke nih nomor teteh ya teteh ntar kalau mau minta tolong dihubungi ya geus beres menang saminggu eta si jalema teh ya nelepon bener ke rencangan tolong anterin saya ke Abah Sari kenapa pokoknya antar ketemuan kita di Palima cek babatan cek job baru kamari pan pulsa 100.000 ta duit jabla di dahar we santri mah emang gitu yang penting aing mengebur jarcok ngebul aing aya kopi rokok nek duit setan duit jurik yang penting aing rokok santri ge Asalah Karim eta telepon ketemuan menang saminggu teh ya eta mau mobil tapi nelayan ngeteng di mana teh teteh di apa di dalam mobil apa Innova jaya mau aya lalaki di jero
mana ting kasep eta lalaki jeung manehna duaan cek babaturan cek eta teh om-om na meureun geus laku sia suudon bae. Ayo kita ke Abasari lagi yuk, enter yuk. Ya naik mobil, carita bae bari dedeng doan, ieu kunaha kumaha cadi da ieu. Bener gitu Abasari mere wiridan teu salah ieu nya. Geus beres. Datang. Begitu datang ke tempat, ternyata eta salakina. Sing goreng didongengkeun ku mana, Dek? Tahu enggak? Saya pulang dari Abasari dikasih wirid bijahi Sayyidina Muhammad, bijahi Sayyidina Muhammad, bijahi Sayyidina Muhammad. Saya mangkal dapat 3 hari mangkal habis sholat isya itu juga. Oh cocok. Tak sholat isya ngajual apem tolol jasa. Tak sholat isya. Habis sholat isya teteh mangkal. Begitu mangkal ada ini nih om tiba-tiba datang ke teteh ngobrol berbincang-bincang. Tiba-tiba dia mau memperistri teteh. Oh gitu. Terus teteh nggak jadi maksiat, belum maksiat teteh. Ini ada om laju ngomong si teteh pulang ke rumah ya teteh nikah. Allah karim bebe jaka Abasari seri depan kiamat. Seri Abasari pan gitu. Cenah. Jeung nahan najor hate mah hakan ku sia. Aing menitah ge ibadah ka sia berarti sia bener supaya sia dibere doa bijai Muhammad gini supaya eureun dia ngajol apem nah. Jejerona mah wali mah hartina sanes gitu. Ari jalema geus apal mah anu Rahman Rahim mah ya Allah karim eta teh apaleun nu kahareupna bakal kumaha tapi ku urang ditalaah dianalisa iyalah hikmahna ternyata si awewe eta teh boga hate bageur boga hate Rahman Rahim nu mantak dibabarikeun panggih jeung Abah dibabarikeun manggi jodoh ketika manehna wiridan ngambakeun awak manehna kakangjeng bijahi Sayyidina Muhammadin dibaca bari dengan segala keikhlasan segala kapasrahan ka Gusti cinta jasa kakangjeng mahabbah jasa kakangjeng etalah tembakan-tembakan ruhanina asub. Ternyata ketika dijujut kurang pagawean si awewe eta duit menang ngajablay lamun balik lempang tina tempat hiburan manggih jalema nu ngamen dibere ku manehna walaupun duit tinu kitu ketika manehana nempo jalema anu kalaparan dibere ternyata di jero hatena bageur aya bageur moal waka bageur na jero urang lamun teu boga Rahman Rahim. Ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yuk tetegeun kalbu urang ka Gusti Allah, tetegeun hate urang ka Kangjeng, pinuhan rasa cinta, pinuhan rasa mahabbah. Engke kabelah dituna urang bakal diatur hirupna ku Allah, bakal diperhatikeun ku Kangjeng. Lamun urang geus diperhatikeun ku Kangjeng, wallah hirup urang tidak akan pernah menemukan madarat, mual bakal manggih kahirupan sangsara imma dunya wa imma akhirat. Tah ilah sakali deui para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang gebang dieu mudah-mudahan ulah sampai ieu timulai urang kokolot anak inculang ulah sampai di pareman nu ngaranna maulid di jero maulid urang cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesenangan tilu, hiji berkahkeun maulid na awak urang ngadoa ya Allah ku berkahna Kangjeng Nabi, ngadoa kitu bae. Nu kadua sasambatanlah Kangjeng Nabi, urang sapoe kudu bae maca sholawat 100, teu bisa 100 atuh 33
teu bisa 33 atuh 11, teu bisa 11 atuh 3, teu bisa 3 hiji. Shalawatna ulah panjang-panjang, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala abdi mah cenah hayang panjang bae mangga, arek make sunuroniyah, arek make ibrahimiyah, arek make munjiat nariyah, loba aya shalawat 444 shalawat mangga pilihan. Hasil tina sholawat mah kumaha kangenahan ku urang dibaca, nu mantakan ketika dibaca assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah, Kangjeng teh hadir di payunan urang. Ketika hadir di payungan urang-urang maca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, ditempokeun ku Kangjeng. Gusti ijune dia pada maca sholawat najro hatin hayang kabar hutang, si Junet Sarwiti maca sholawat iya di jero hatena keur galau. Kangjeng Rahman Rahim geus teuing catet bae etalah. 2 hiji urang lamun ngadoa ya Allah minta berkahna Kangjeng Nabi, nu kadua urang lobakeun maca sholawat, nu katilu babawa balik ka imah teh ya ku urang ya. Di mana lamun aya pangajian tapi inget pangajianna tempok kiaina nu ahli Allah, anu jelas-jelas besanadna Kasih Nawawi, anu jelas-jelas besanadna ulah ieu mah ibu-ibu rok lobana anu jenggotna panjang nya jenggotna panjang gede anu lain makoli ieu sama makoli ngobrol jeung si ieu geus ulah suzon lain makoli mah jenggotna panjang anu aya dina TikTok ti Bogor ieu make pecina teh rada putih bari make natarangna teh aya bobolaan hidung 2 di dieu eta teh ngaji nu kitu teh kiai-kiai Wahabi, kiai-kiai Wahabi jenggotna panjang ka dieu anu ngabidahkeun muludan na internet mah duang nu gagah jajal lantaran urang Ciomas aya nu kabawa ku Wahabi saking kakarak bogoh kana ngaji pangajian di mamana teh datang engke pan ngadonaturan tuh yuk ikut ngaji yuk ke Bogor, ayo ikut ngaji di sana mah enak ngajinya gini-gini. Sakali ngaji eta ke tempat Wahabi anu ieu jenggotna panjang hampuran ulah kasinggung eta jenggotna panjang henteu ieu mah Wahabi nu tarangna anu lamun sujud digesek-gesek teh supaya hidung supaya kanyonan ibadah teh ya itu nu padahal jurig lah dikitu-kitu ibadah mah. Nah eta teh sok kabawa ka ditu lah. Eta pas balik 2 kali 3 kali ngaji di Bogor datang ka imah. Mas, nggak boleh jarah kubur. Tuh geus beda tuh. Nggak boleh tahlilan. Nggak boleh pokoknya ibu kalau mati jangan disolatin, kuburin aja. Udah kata kiai ibu juga gitu. Eta teh pan khawatir. Sedengkeun ulah sok sosoheureun da kana Wahabi. Lamun maot kuburkeun doang. Atuh sanu ngiriman Fatihah, sanu ngiriman Yasin, sanu ngiriman dikir, nu mantak titah jajal bagi ibu ge, bapak abdi hayang nyaho alam kubur minta paeh heula 3 poe begeuna. Engke mah diudangkeun deui. Di alam kubur teh karasa sebab ieu mah ngabuktikeun sorangan. Tuh, ngabuktikeun sorangan kumat tahun 2013 abdi tinggalkeun almarhum Umi. Umi, ieu ngaji dongeng mah ieu mah ya. Umi eta cek ama cek hadiahan pateahan sholat hadiah di pateahan beta sholat hadiah terus sampai 40 jipoe. Begitu menang 40 jipoe keur di Sukabumi teh kata rajang teu boga duit galau ngaran santri mah teu boga duit galau poho teu sholat hadiah keur kita keur kieu be bobo henteu disebut bobo jabobo disebut henteu jabobo ye tiba-tiba ngajegluk di hareupeun panjebutna kana ieu encep cep pancep teh ngiriman daging kebo ka Umi. Kok ngiriman daging kebo? Umi kangen dikiriman daging kebo hayam. Oh, ari hadir eta
diajikeun ka guru. Oh gitu cek, lamun ahli kubur teh ya dikiriman Fatihah datang Pais didatang eta oh gitu sing goreng gegede nama kiparat dosa tah eta di mana aya pangajian thariqah urang mah ngaji, sebab ngaji cara tercepat untuk menuju Allah, tapi ngajina ka kiai ahli Allah hiji. Ngaji teh ya cara tercepat kiparat dosa. Urang karak datang deh ka majelis taklim blek cicing ngisep rokok kopi sauyup satahun sapetengah eta dosa leungit. Ih teh angan atuh kitabna nu mantek ngaji atuh cicing mah di majelis taklim doang kitu teh hees bege menang ganjaran. Itu masalah. Tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ku berkahna maulid nabi urang kabehan dihampura dosa, mudah-mudahan urang disalametkeun ku Gusti Allah, diaku umat Kangjeng Nabi ka surgana babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panginten ala kadar sakieu dicekapkeun sakieu hapunten dina samudaya kalelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.